Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu biasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, contona nu hayang maju usaha, hayang naik pangkat, hayang kapake kudunungan, atawa saukur butuh bongbolongan. Malah anu gering oge sok pirajinan aya anu menta ubar, najan di ubarana teh ukur ku jampe atawa jangjawokan. Kadenge harita duanana keur nanawarkeun jasa mani patembalan. Mangga ka para wargi anu meryogikeun jampe pamake supaya lancar usaha atawa hayang beunghar ngadadak. Ulah asa-asa, mangga diantos kusim kuring di dieu. Pokona dijamin nu usaha bagi nu tebihna nu cagetna. Hayu kadarieu. Lain catur tanpa bukur, tapi bukti kalaya nyata. Nu gering bakal waras deui, nu bingung bakal cenghar deui. Nu can boga jodoh bakal gancang kawin, nu ngarasa bodoh bakal jadi jalma pinter. Pokona sakur kahayang para wargi bakal tinekanan ku tarekah nu dijalankeun ku sim kuring saurang paranormal anu geus moyan. Cek eta paranormal anu nelah mah pada nyarebut Abah Genjot. Pangna disebut Abah Genjot teh pedah profesi manehna samemeh jadi paranormal kungsi jadi purah ngagenjot pedal beca. Sedang ayeuna ngadadak jadi paranormal teh sanggeus sabulan ka tukang manehna ngimpi kadatangan karuhun anu mere wangsit. Reg Abah Genjot ujug-ujug eureun nyaritana sabab harita aya anu nyampeurkeun saurang lalaki mawa tanggungan. Reg nu mawa tanggungan teh eureun hareupeun Abah Genjot. Bari harita teh kadenge nyarita. Aduh, asa kabeneran ya. Tadi kuring ngadenge si bapa nyarita majar si bapa teh saurang paranormal anu bisa dipentaan tulung. Puguh kuring teh keur aya kabingung. Sugan we si bapa bisa mere bong-bolongan. Ngadenge eta jalma ngomong kitu, Abah Genjot katempo marah mai. Ceuk dina pikirna manehna bakal menang duit para wanten. Tuluy kadenge Abah Genjot nyarita. Ke heula jang sabar, sok diuk heula. Ecagkeun heula atuh tanggunganana. Saha ngaran teh? Nu ti mana jeung aya keluhan naon? Sok tong asa-asa geura bejakeun. Nu ditanya sanggeus ngecagkeun tanggungan, pok manehna ngajawab. Ari ngaran mah kuring teh rada aneh. Nya maksud teh beda ti batur. Anu katelah mah ngaran kuring teh Helos Alek. Abah Genjot kerung tuluy nanya. Naon? Baruk ekek paeh? Sigana ceuli Abah Genjot geus rada kurang denge. Eta we puguh-puguh Helos Alek, pangdenge manehna mah cenah ekek paeh. Atuh nu boga ngaran teh langsung bae protes. Helos Alek lain ekek paeh. Oh, Helos Alek ngaran teh. Aduh, maneh mah daek we dibere ngaran kawas kitu. Ya, bisi hayang nyaho eta ngaran teh bogana urang walanda zaman baheula. Cek Abah Genjot bari tuluy nunjuk kana tanggungan sarta pok nanya. Ari eta tanggungan usina naon euy? Nu ngaran Helos Alek teh gancang ngajawab. Ieu teh tahu dagang keuneun, tapi ngan kari dingkulna wungkul. Tadi beak diborong ku nganjuk. Abah Genjot ngahulang sakedeung tuluy pok nanya deui. Dingkulna rek diarah deui moal? Ditanya kitu kontan Helos Alek ngajawab. Nya puguh atuh diarah deui mah. Kunaon kitu?
si bapak kalah tatanya soal dingkul sagala. Ya, kuring nyimpang ka dia teh, rek menta bong bolongan. Pedah we tadi majar cenah si bapak teh saurang paranormal. Ai, nyanya, kalah poho. Geus nyebutna ka dewek mah ulah bapak, tapi sebut bae abah genyot. Diomong kitu, helos Alek ungut nganyakeun. Satuluyna abah genyot mimiti tetelepek soal permasalahan anu keur karanapan ku helos Alek. Tah, ayeuna abah rek nanya, masalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si Ujang? Pok gerawak ca, tong diding-ding kelir, geura blak-blakan jeung abah mah. Pokona ku abah rek dibere bong bolongan. Diomong kitu ku abah genyot, helos Alek gancang cacarita ngeunaan masalah anu keur karanapan soal usaha dagang tahu teh. Puguh bah, kuring teh keur bingung teu mangitung-tung, susah taya sudana. Nya kitu we ari usaha teh lancar mah lancar. Unggal poe dagangan teh beak-beak we. Tapi can pernah menang duit. Sabab tahu teh beak bae kudu nganyuk. Mending mun bayarna gancang-gancang mah. Lolobana mah ayeuna nganyuk bayarna tahun hareup. Cing kuring minta bong bolongan ti si abah. Atawa bisi si abah boga jangjawokan sangkan tong loba teuing anu nganyuk. Ngadenge helos Alek ngadadarkeun masalah anu keur karanapan ku manehna. Abah genyot katempo ngahuleng, tuluy ungut-ungutan sarta teu lila pok nyarita deui. Oh, jadi kitu masalah anu kaalaman ku si laing teh. Gampang atuh nu kitu mah. Pokona sing percaya ka abah, isukan oge pasti moal aya anu nganyuk deui. Yeuh, ku abah dibere jangjawokan. Tah, engke peuting memeh sare ieu jangjawokan kudu dibaca 100 balik. Cek abah genyot, kituna teh bari butrut nulis dina kertas sacuwir. Sarta song harita kertas teh dibikeun ka helos Alek. Tuluy kadenge bah genyot nyarita deui. Tah, ayeuna masalah parawanten atawa mahar, wayahna kudu make DP. Engke dilunasana lamun jangjawokan geus karasa aya hasilna. Nu disebut jangjawokan teh ku helos Alek harita ditampanan bari kadenge nyarita daria. Ye jangjawokan Alek mikeun kantong keresek nu eusina tahu sesa dagangan. Gampang engke lamun kuring ka ijabah beunghar ngadadak, ku kuring dibere DP naoge moal poe. Cek helos Alek deui, bari koloyong init teu nolih ka Abah Genyot anu harita keur colohok. Bari kadenge Abah Genyot ku kulutus. Kelo sugan jalma teh nya. Piraku mere DP ku tahu. Aing geus aya-aya we. Sugan teh rek cereng kitu 100.000 mah. Ieu mah kalah ku tahu. Para mitra sadaya, sajumna helos Alek indit. Di kajauhan rentang-rentang harita teh katempo aya saurang lalaki kolot keur leumpang mapai trotoar. Beuki lila eta lalaki kolot teh beuki deukeut sarta kadenge ku manehna aya anu keur nanawarkeun jasa salaku paranormal. Nu kadenge ku manehna harita teh sora Olot Marta. Mangga kapada wargi sadayana anu peryogi ku pitulung atawa peryogi ku bong bolongan, boh bilih hayang jadi beunghar ngadadak atawa dagang hayang payu, hayang naik jabatan, hayang dipikarunya ku dunungan. Cok kadar ye. Ku Olot rek dibere jampe, rek dibere jangjawokan. Pokona mah mati pisan, manjur pisan, dijamin uang kembali. Reg Olot Marta ngomong teh eureun tuluy jung nangtung. Sarta tuluy manehna teh nyampeurkeun ka lalaki kolot anu keur leumpang dina trotoar. Sanggeus deukeut ujug-ujug krewek leungeun eta lalaki kolot teh ditewak ku Olot Marta, bari pok harita Olot Marta ngomong. Mangga Bapak Wilujeng Sumping ngapangkeun sim kuring nu katelah mah Olot Marta. Saurang paranormal anu geus moyan, loba pangalaman, geus kabuktian, loba jelema nu hirupna sangsara jadi senang, nu tadina miskin jadi beunghar ngadadak, nu tadina teu boga jabatan jadi menak. Malah aya oge anu can meunang bae jodoh, diikhtiaran ku Olot Marta mah langsung tokcer. Ayeuna diikhtiaran isukan kawin.
Ari lalaki kolot teli cekelengin aku olot Marta, hari teh colohok we. Ngadedengekeun omongan olot Marta. Sarta teli lapop manehna ngomong semu nyentak. Keula, nanaonan ieu teh? Teu pupuguh ieu teh. Lamun nya ge paranormal, nah habet mangkal dina trotoar atuh. Biasa nage paranormal mah cicing di imah. Tah, engke nu butuh ku pitulung bakal datang ka imah. Ulah ieu mah nongkrong di sisi jalan, bari jeung ditatawarkeun. Siga keur dagang es doger bae si olot mah. Tapi geus teu naon, rumasa dewek teh keur boga masalah. Nya sugan we atuh olot Marta bisa nulungan. Ngadenge eta lalaki kolot ngomong kitu, olot Marta ngerasa bunga. Tuluy ngahiap-hiap ngajak manehna diuk dina samak saheulai. Sok atuh ka dieu si bapana geura diuk ye dina samak di dieu. Sok geura balaka, geura wakca ka olot. Bermasalah naon anu ayeuna keur karenapan ku si bapa? Ai, poho, saha ngaran teh? Cek olot Marta harita teh ditungtungan kulanyakeun ngaran eta jelema. Oh, ngaran dewek teh anu katelah mah Wakuwu. Dewek teh geus udar ider ka ditu ka dieu neangan dukun lepus paraji sakti pikeun ngubaran atawa nambaan kabingung dewek. Nganya kitu, unggal lembur di jugjug, unggal desa didatangan. Dewek teh can kung simangih dukun lepus paraji sakti anu bisa ngungkulan kabingung dewek. Cek Wakuwu harita teh ngomong daria. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, cikikik teh olot Marta seuri. Nah boga kabingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin? Nah boga kabingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin? Para mitra sadaya, ditanya ngeunaan kabingung anu keur karanapan. Wakuwu teu buru-buru nembal, manehna ngahulang tarangna kerung. Tuluy matana nitenan sakujur awak olot Marta, siga anu keur nilik-nilik kaayaan olot Marta. Satuluyna Wakuwu nyarita ngagerentes. Ke, dewek mah asa percaya asa henteu kana omongan ieu jelema teh. Mun teu salah mah bareto manehna teh kungsi jadi tukang balon gas. Tapi naha ari ayeuna bet jadi paranormal? Dengar ti aing mah ye. Tapi teu naon, aing rek nyoba menta pitulung ka manehna. Tapi ke, kira-kira masalah naonnya? Cing, hitung-hitung ngetes we ieu mah. Hayang nyaho nepi ka mana kasaktian olot Marta. Aing rek pura-pura boga karepet. Satuluyna Wakuwu nyarita jijienan, pura-pura keur boga masalah. Puguh, dewek teh keur aya masalah serius. Geus lila ngaduda hayang buru-buru kawin deui. Ngan can menang anu cocok jeung hate. Rajin aya nu ngadeuketan nini-nini. Nya hayang dewek mah teu parawan ge, atuh rangda-rangda. Cing kumaha tah? Kira-kirana si olot bakal bisa nulungan? Olot Marta ngeh ke seuri ngadenge Wakuwu curhat masalah jodoh. Gampang atuh nu kitu mah. Pida oge soal ambewe. Yah, tong boro parawan atawa rangda. Bencong ge bakal ngudag-ngudag. Mun Anika make jangjawokan ilmu pelet boga dewek. Pokona mun teu hasil dijamin uang kembali. Sok ka dieu DP na bae heula. Tah engke ngalunasanana lamun Andika geus menang jodoh deui. Diomong kitu ku olot Marta, Wakuwu teh ngahulang. Ke, hari DP teh naon? Andika mah katinggalin zaman. Tampang bae siga pajabat, tapi eueuh ka nyaho. Ya, hari DP teh hartina duit panjer. Soklah sabaraha bae, padu aya jang ongkos balik euy. Wakuwu ngahulang deui teu dilapok nyarita. Oh, maksud olot teh kudu make uang muka? Aduh, kumaha nya? Wakuwu kuda kodok kana endong calana tuluy ngaluarkeun dompet. Tuh tempo ku si olot. Dompet dewek lepet eueuh sian. Geus atuh kieu bae. Dewek nitip ieu heula ye. Da duit mah teu boga. Cek Wakuwu barisong harita teh mikeun KTP nu geus kadaluarsa. Olot Marta ngajenghok. Teu lila mun cereng bari pok ngomong. Andika teh boga otak teu? Ya, dewek ke KTP mah boga. Mending mun KTP si lain teh payu dijual mah. Gas, eta we atuh ku sapatu. Kabeneran dewek hayang ngacakan make sapatu? Da asa umur nyuhun hulu, dewek mah can kungsi boga sapatu euy.
sok buka. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Bari tuluy ngomong jero hate. Wah, berat euy kieu cara nama. Mangkaning sapatu hiji-hijina. Bari jeung karek 2 kali nyicil. Tapi teu naon lah, geus kagok asong. Hayang nyaho aing mah. Nepi ka mana tah pangabisa olot marta teh? Najan berat oge kapaksa Wakuwu harita teh ngalaan sapatu tuluy dibikeun ka olot marta. Ku olot marta harita teh ditampanan bari tuluy rap dipake. Tetela sapatu teh teu saukuran jeung suku olot marta. Sabab lamun diukur ku nomor mah sapatu Wakuwu teh meureun kana nomor 65. Sedang ukuran dampal suku olot marta ngan sagede pelok buah kaweni. Sanggeus sapatu jadi milik olot marta minangka panjer. Satuluyna olot marta mikeun hiji barang mangrupa bungkusan leutik sagede cangkang korek api tina bahan lamak bodas. Tah, ieu jimat geura bawa, asupkeun kana jero dompet. Sing percaya ka dewek euy. Andika bakal diudag-udag tur dipikahayang ku awewe model kumaha bae. Cek olot marta ngomong daria, bari leungeuna ka tempo pepeta. Sarta celak tina bibir anu rubak teh aya anu ngecelak. Wakuwu lain deui ngarasa bungahna. Dina pikirna geus kabayang manehna bakal dipika bogoh ku unggal awewe. Tuluy permisi leos indit. Saja jalan, Wakuwu rurat reret ka ditu ka dieu nalingakeun kaayaan. Susuganan we, aya awewe anu nempo ka manehna. Hayang nyaho reaksina kumaha, sanggeus manehna mibanda jimat pamahanan olot marta. Lieu ka ditu lieu ka dieu, tapi oleh teu manggih awewe saurang-urang acan. Ae, nakamarana nya sakadang awewe teh. Eueuh teh mung sapotong-potong acan. Biasana mah di daerah dieu yeuh. Sok loba awewe ngaliwat. Cek Wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan, bari matana rurat reret mitenan kaayaan di eta tempat. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya anu noel kana pundukna. Atuh liek Wakuwu teh ngalieu ka tukang. Kebeg, manehna ngarenya greuwas lain di kieuna. Rikat harita teh manehna malik. Katempo ku Wakuwu saurang nini-nini ngajanteng bari ngajingjing nyiru. Siga nama si nini teh balik ti pasar, teuing tas ngajual naon. Serengeh si nini teh ngajak seuri. Siak, beungeut Wakuwu mani sepa. Teu lila kadenge si nini teh ngomong tarik, mani mata katorekan. Ae, sia, kamana bae? Bagea wilujeng sumping. Tante teh saumur nyunyuhun hulu, asa kakarek ayeuna yeuh. Kapentang rasa katarik birahi ku lalaki, sanggeus lila rarangdaan. Duh, asa kabeneraan ieu teh, asa kaguntulan madu kaurugan menyan putih. Tante teh butuh pibaturan hirup anu sauyunan. Nyaeta lalaki langit lanang jagat, anu bisa diajak hirup, koko jayan dina sagara kasugeman. Ngadenge si nini ngomong kitu, rei Wakuwu teh ngadadak muringkak bulu punduk. Komo barang leungeun si nini nyolongkrong ngajak sasalaman ka manehna. Wakuwu harita teh unur-unuran siga anu sasah. Keheula. Nanaonan ieu teh? Jol-jol ngarayu ka dewek? Palias teuing aing mah euy. Teu ngimpi-ngimpi acan kudu ditaksir ku si nini. Halika ditu. Hush. Direungeuh Wakuwu nolak kana kahayangna, si nini lain deui ambekna. Maklum geus kolotea, si nini teh babari nafsu. Kalayan bari nyingsatkeun samping, si nini nyarekan Wakuwu bari ngamang-ngamang nyiru. Lalaki kasebelan? Dasar lalaki teh nyaho diuntung sia. Andika teh yeuh, geus pira-pira dipika bogoh ku dewek. Bisi andika hayang nyaho mah, loba lalaki anu mika hayang ka dewek. Sakur lalaki nempo dewek sok langsung bae ka pengpiongan. Tapi nahari andika kalah ka nampik sapa jodogan. Dasar lalaki teu uyahan sia. Lalaki belegug. Hayang dikieu sugan ya. Hiu, harita si nini teh ngaheumatkeun nyiru, rek ngababuk awak Wakuwu. Mun Wakuwu rikat ngabalicet, atuh pos harita nyiru teh ngahakan angin.
tolonjong. Si Nini tito tolonjong rampel kebru awak si Nini nyangkere dina kamalir. Nempo kaayaan kitu dipake kesempatan ku Wakuwu. Atuh satuluyna becir harita Wakuwu teh lumpat ti paparetot. Ari si Nini najan geus kolot oge rancing geus keneh. Jurung kunung manehna nangtung satuluyna berengbeng lumpat ngudag Wakuwu. Atuh harita kaayaan Wakuwu jeung si Nini siga anu keur balap lumpat. Sarta kadenge si Nini ceceleubeungan. Woi, lalaki kasebelahan. Ulah sambat kaninya ya. Rek lumpat ka mana sia? Diudag ku aing mah. Hayo, eureun sia, eureun. Ulah sok tampikan jadi lalaki teh. Haja-haja ku aing teh rek dibere kasugumaan. Kalah ka nampik. Batur mah harayangeun dibere kasugumaan ku dewek teh. Nempo si Nini lumpat ngudag manehna, Wakuwu jadi sasah. Wah, cilaka ya. Mun ka udag aing bakal digulang gaper ku Nini. Ih, bararaid teuing, kasabrang ka Palembang, ulah kasorang ku anak kincu. Cek Wakuwu harita teh bari hahehoh bakat ku capek. Liek matana ngalieu ka tukang. Katempo si Nini harita teh lumpatna beki tarik bari angger ngamang-ngamang nyiru. Si Nini beki deukeut. Atuh Wakuwu oge harita teh beki sasah. Katempo si Nini harita teh lumpatna beki tarik bari angger ngamang-ngamang nyiru. Si Nini beki deukeut. Atuh Wakuwu oge harita teh beki sasah. Sigana si Nini teh najan geus kolot oge, ari dina urusan lumpat mah bisa ngelehkeun Wakuwu. Da buktina harita Wakuwu ka udag. Krewak, leungeun Wakuwu harita ditewak. Nah, beunang sia. Cek dewek ge ya, tong sok nampik pangasih. Kurang kumaha dewek teh bogohna ka Andika. Tong salempang, pokona Andika ku dewek rek dibere kasugemaan. Hayu milu ka imah. Wakuwu teterjelan hayang leupas tina cekelan si Nini. Ngan oro kaya tenaga si Nini tetela leuwih rosa batan Wakuwu. Atuh Wakuwu ukur bisa ajrag-ajragan. Aduh, nanaonan sia teh Nini? Dasar awewe racun dunya. Aing mah teu sudi kudu bogoh ka Andika. Ceuk Wakuwu bari sukuna sesepak kana suku si Nini. Keur kitu, lar aya saurang awewe ngaliwat. Pakeanana Rudin sarta kadenge eta awewe teh tetembangan. Teuing lagu naon dan emangna oge sigana teh sakainget. Horeng si mana horeng eta awewe teh jelema gelo. Liuk Wakuwu ngalieu ka eta awewe bari ngomong jero hate. Lakadalah, kabeneran ye, aya jelema gelo. Sugan we atuh, nu gelo oge kapelet ku dewek. Rek diadu dombakeun sia ku aing. Katempo ku Wakuwu, nu gelo teh ngareret kalebah manehna. Serengeh nu gelo teh seuri bari tuluy nyampeurkeun. Pok nu gelo teh harita ngomong ditujukeun ka Wakuwu. Aduh, si Aa mani kasep-kasep teuing. Neneng mah asa nembe ningali pameget sakieu gandangna. Tapi kunaon eta si Aa bet pasea jeung indung. Nu gelo ngomong kituna teh bari ngareret ka si Nini. Atuh si Nini teu tarima ngan gantawang teh harita nyarekan jelema gelo. Ai. Ngomong naon sia teh? Indung. Ya, bisi hayang nyaho. Ieu si Aa teh kabogoh dewek. Halik sia, mabur ka ditu. Gelo teh teu eleh geleng, hoak manehna hoak malik nyarekan ka si Nini. Heh, awewe kana luarsa. Nyaneh teh geus kolot. Kudu nipak maneh atuh. Si Aa mah pantasna ge jadi kabogoh neneng. Halik ulah ngahalangan. Si Aa ku neneng rek dikenalkeun ka kolot neneng anu aya di Amerika. Dasar nu gelo para mitra, ngomongna oge kadenge ngaco. Mireungeuh si Nini jeung nu gelo pasea dijadikeun kasempetan pikeun Wakuwu. Kadenge Wakuwu harita teh ngomong ditujukeun ka nu duaan. Geus. Ayeuna kieu, kulantaran aya duaan anu bogoh ka dewek. Tah, kumaha lamun dilombakeun? Sing saha anu meunang dina pasea eta anu bakal jadi kabogoh dewek. Sok ayeuna mah dargera pasea patarik-tarik jeung palus-alus ngomongna. Ku dewek rek dipeunteun.
Bari sini nih ngadenge Wakuwu ngomong gitu teh, porosot leungeun Wakuwu dilesotkeun tuluy nembalan. Sok lah, wani dewek mah. Pira oge pasea jeung nu gelo. Jeung deui ieu, dewek mah ti ngongora oge kana urusan pasea mah pangjagona deuleu. Sanggeus kitu mah, atuh der bae harita sinini pasea jeung nu gelo. Teuing ngaromong naon, da kadengena nu pasea teh omonganna teu nyararambung. Satuluyna mah leos Wakuwu init ninggalkeun nu keur pasea. Sanggeus ninggalkeun nu pasea, sajajalan Wakuwu gegerendengan ngomong sorangan. Jadol teh, rajeun dipika bogoh kuninini. Jeung hanya nu gelo oge bet jadi kapelet ku aing. Ah, nyaan ye, mati jimat pamahanan olot Marta teh. Eta we nu gelo oge kuat kabogoheun ka aing. Komo lamun awewe nu jejegnya. Bari harita teh mata Wakuwu rurat reret ka ditu ka dieu, susuganan manggihan awewe geulis nu dipika hayang ku manehna. Burileng, mata Wakuwu harita teh ngaburileng, barang nempo kalebah kios tukang cukur aya saurang awewe geulis. Eta awewe teh make kaos lekton warna bodas, kahanapna make rok mini warna beureum. Pangawakanana jangkung leutik pakulitan bodas matak uruy. Wakuwu neuteub teu ngicep-ngicep, tuluy nataan pangawakan eta awewe. Ti mimiti suku nu make slop jangkung nepi ka buukna anu galing muntang tur dibeureman. Estu, kaayaan eta awewe teh taya cawadeun. Teu sadar Wakuwu ngomong ngagerendeng. Eta awewe manis sakitu geulisna. Pangawakanana manis sampulur kitu. Mun tadi manggih nu kieu teh nya. Ulah kalah kaninini jeung awewe gelo. Dasar milik ya. Tapi lengok keneh atawa geus rimitan ya awewe teh nya. Gebeg Wakuwu ngarenjag. Barang mireungeuh eta awewe ngalieuk ka manehna. Komo barang eta awewe ngajak seuri mah, teu sirikna Wakuwu asa murag jajantung. Sarta satuluyna eta awewe teh ngadadahan, langyor leumpang ngadeuketan Wakuwu. Sanggeus eta awewe aya hareupeun Wakuwu, nyeh harita eta awewe teh ngajak seuri. Atuh Wakuwu lain deui ngarasa bungahna, tuluy ngomong jero hate. Wah, bener-bener mati ye, jimat olot Marta teh. Ieu awewe sakieu geulisna kuat ka nyampeurkeun siga anu nyorokeun maneh. Wah, nimu manggih ieu mah ye. Song eta awewe teh ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman ka Wakuwu bari ngagelnyu imut. Ku Wakuwu ditampanan bari nyebutkeun ngaran. Nepangkeun Frengki. Ngadenge Wakuwu nyebutkeun ngaran Frengki, eta awewe ungut bari imut ngan teu ngomong sakemek-kemek acan. Saterusna eta awewe noel tak-tak Wakuwu bari nunjuk ka bangku hareupeun kios tukang cukur. Meureun maksudna eta awewe teh ngajak diuk dina bangku hareupeun tukang cukur. Wakuwu ungut bari teu talangke tuluy leumpang nuturkeun eta awewe. Atuh gek duanana dariuk ngarendeng teu asa-asa siga anu geus loma. Sarta eta awewe ujug-ujug nyekeleungeun Wakuwu. Seblak, hate Wakuwu teh nyeblak. Komo barang leungeunna diusapan ku eta awewe mah, dada Wakuwu karasa dagdigdug, jantungna ratug tutunggulan. Dengan Wakuwu harita duanana dicekel ku eta awewe. Nyeh eta awewe teh ngajak seuri, atuh seblak deui bae hate Wakuwu teh nyeblak, sarta kerelek neureuy ciduh. Sanggeus sababaraha halila, satuluyna Wakuwu nyarita rada ngadareg-deg. Akang teh bade tumaros. Dupi nami si neneng teh saha? Piraku teh acan kenal tos wantun kikian sagala. Nami akang mah Frengki, pan tadi getos disebatkeun. Tah ari si neneng saha jenengan teh? Nu ditanya ukur ngabelenyeh seuri bari sirahna gideg. Nempo kitu Wakuwu ngahulang siga nu bingung. Nyana ieu awewe teh embung nyebutkeun ngaran. Eraeun kitu bisi ngaranna goreng. Jeung deui tadi manehna teu ngomong sakecap-kecap acan. Kunaon nya? Piraku ari pireu mah. Cek Wakuwu ngomong jero hate. Tuluy manehna lah-lahan nanya deui. Saha atuh jenengan teh? Ulah isin-isin, pok geura nyarios.
Eta awewe anger gideg bari nyekelan dua lengan wakuwu. Wakuwu ngahulang dewe harita teh teu lila pok nyarita. Oh, neneng teh hoyong ditebak nami pangintanya. Ke. Kumaha upami namina Erna? Eta awewe teh gideg. Devi atuh Devi. Eta awewe katempo gideg deui. Ke. Memei atuh memei. Sigana eta awewe teh ngarasa keheul pedah wakuwu tetelepek bae soal ngaran. Atuh teu sadar harita eta awewe teh ngomong ka wakuwu. Ai si Aa mah maksa bae sebel ih. Teu nanaon kan teu nyebut ngaran oge. Kebag wakuwu reuas lain dikieuna. Barang ngadenge eta awewe teh sorana gede sada sora lalaki. Tuluy kadenge deui eta awewe teh ngomong. Sok atuh di bejaan ngaran abdi upami di kota mah mimin, tah upami di lembur mah momon. Siap beungeut wakuwu pias para mitra. Horeng awewe nukeurnya nyekel leungeun manehna teh tayah lian bencong nu sok biasa nongkrong di kios tukang cukur. Atuh teu tatapasini deui kan jung harita wakuwu nangtung sarta pelongbong lumpat ninggalkeun eta bencong. Nampa wakuwu lumpat para mitra, si bencong teh lain deui ambekna. Perosot, eta bencong teh ngalaan selopna, tuluy pelongbong lumpat nuturkeun wakuwu, bari hohoak ngamang-ngamang selop. Ai, antosan. Mani tega ka neneng teh. Ku neneng teh bakal dipikannya bakal disenangkeun si Al teh. Mani tega teuing ka neneng teh. Awas ya dibaledog ku aing. Pulower harita para mitra si bencong teh mangpengkeun selop sabelah kalebah wakuwu. Malum tenaga bencong teh para mitra, alah tenaga lalaki. Petuk harita selop teh nengel pisan kana sirah wakuwu. Waduh, ampun. Cek wakuwu teh para mitra bari nyeklan sirah, bari anggar harita teh lumpat malah beki tarik. Atuh si bencong teh jadi beki nafsu para mitra, manehna oge lumpat beki tarik ngimbangan lumpat wakuwu. Antosan, ulah tega teuing ka neneng teh atuh. Kurang ajar sia. Cek eta bencong teh bari pelowor harita teh mangpengkeun deui selop anu hijina. Hiu, pletak. Harita eta selop teh lain nelek ka wakuwu. Tapi tetela para mitra, harita selop teh nelek kana sirah saurang trantib. Atuh kebag si bencong teh ruas. Sarta nempo trantib harita malotot ka manehna, teu tatapasi deui. Pelongbong lumpat harita teh balik deui ka kios tukang cukur.